Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sareng parantos ngadawuh saha al-Aliyub nu Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sami'tu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi lau anna mar'atan lamun mah saestuna hiji istri eta ja'alat ngajadikeun ieu imra'ah ieu posisina nuju masak ihdayadaiha kana salah sahiji pananganna sawaan kana nyekel hiji benda kanu panggangan wal ukhra sareng panangan nu sajana tobihan nyekel alat masakna wa wadu'a sareng nyimpen ieu masihkeun masrahkeun salah sahijina ieu imro'ah boh masrahkeun tina bahan anu dipanggang atau alat panggangna dijaujiha kana janten carogena walam yardo sareng teu kersaeun teu ridoeun ieu carogena teh anha tina eta perlakuan janten istrina kanat maka bakal dikumpulkeun ya imro'ah ya istri yaumal qiyamah dina poe kiamah ma'al Yahudi sarta orang Yahudi wa Nasara sareng orang Nasrani. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud parantos cumarios Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sami'tu nguping kaula Rasulullah di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu nyarios Kangjeng Nabi ayu mamra'atin awewe mana bae da'aha anu diajak ya awewe jaujuha kunu janten carogena ila firasihi ka tempat sarena fasaufat teras ieu istri teh ngangke-engke bihi kana ajakan carogena hatta yanama dugi ka kulem eta carogena fahiya maka ieu imro'ah eta mal'unatun anu dilaknat wa ayyuma imra'atin sareng istri mana wae kalahat anu nyeun cemberut anu membuat ngambek ay abasa tegasna nyeun kucem pi wajhi tina wajah jaujiha carogena fahiya maka eta imro'ah fi suhtillah aya dina benduna Allah ila antudo hikahu dugi ka tersenyum deui eta carogena. Jadi membuat kesal ka carogena bika carogena ngambek cemberut kesal bakal kenging bantu Allah dugi ka eta carogena teh senyum deui bungah deui wa tastardihi sareng nyuhunkeun ridho ka suamina aitat lubur ridho tegasna mamundut karidhoan ti carogena kumargi tos nyebabkeun wajah suamina cemberut. Wa qala Abdurrahman bin Auf parantos cumarios Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sami'tu nguping kaula Rasulullah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu cumarios ayu mamra'atin awewe mana bae abasat anu nyeun cemberut kucem pi wajhi jaujiha kana wajah carogena ila angin qamat bakal dibangkikeun dia imro'ah min qabriha tina alam kuburna musawwadatal wajhi bari jeung wajahna teh hideung sakabehna wa ayyu mamra'atin jeung awewe mana wae kharajat nu kaluar min dariha di bumina bi ghairi idni jaujiha bari henteu diijinan ku salakina lanatha maka bakal ngalaknat ka eta istri anu kaluar di bumi tanpa izin carogena saha nu ngalaknatna al malaikatu malaikat hatta tarjian nepikeun balik deui nyempikeun ka uih ka bumina ai ila baitihi tegas teh uih ka bumina
dilaknatna teh nepikeun ka balik deui ka bumi. Wa qala Utsman bin Affan parantos ngadawuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami tu nguping kaula Rasulullah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu nyarios si Kangjeng Nabi, ma kharajat henteu kaluar sah imra'atun hiji awewe min baiti jaujiha ti bumina nu janten carogena bi ghairi iznihi tanpa izina ila angin la'anaha ngalaknat ka eta awewe kullu sain saban-saban perkara ta'at anu kasinaran alaihi eta perkara asyamsu ku panon poe. Hatal hitanu fil bahri dugi ke lauk nu aya di laut ge ngiring ngalaknat. Qolat pakatos cumarios saha umul mukminina indungna kaum nu beriman, pamimpin aja istri-istri nu beriman. Saha Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya masyaran nisa, hai para istri, lao ta'lamanna lamun mah aranjeun nyaho uninga bihaqqi ajwajikunna hak-hak anu jadi caroge aranjeun, la ju'ilat maka moal ngajadikeun saal maratui awewe min kunna nu aya tia imro'ah naon tamsahul gufar ridho ngusap kebul an qadami jaujiha anu aya tina dampal sampean carogena. Bi khurri wajiha ku pipi wajahna imro'ah ay ba'di wajiha tegasna mah sabagian anggotana imro'ah. Jadi mun terang hakna istri kanu janten caroge diumpamakeun kebulna nu aya tina sampean carogena ge bakal diusap ku anjeunna ku pipi anjeunna atau ku wajah anjeunna saking kedah taatna kedah ngalaksanakeun hakna kanu jadi carogena. Wa bis sihahi sareng eta tetep dina kitab as-sihah wa huril wajhi sareng ari lafaz huril wajhi teh eta bidomil hai kalawan didomahkeun hana eta mah perkara bada anu tembong anu lemes minal wijnati tina pipina. Warawat parantos ngiriwayatkeun sa al-Bazari Imam Bazari. Ana Aisyah ti Siti Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'altuna Siti Aisyah qalat cumarios sa'altu naroskeun kaula Rasulullah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayun nasi mana manusia mana a'dhamu anu agung hakon hakna anu langkung agung hakna alal mar'ati pikeun awewe. Qala maka ngawaler Kangjeng Nabi jaujuha nu pang agung-agungna anu kedah diagungkeun hakna kanggo istri nyata carogena. Kultu terus ngucap deui Siti Aisyah atau naros deui Siti Aisyah ka Kangjeng Nabi, fa ayunas manusia mana bae a'dhamu anu langkung unggul haqqan hakna alar rajuli kanu janten pameget. Qala maka ngawaler Kangjeng Nabi ummuhu nyata indungna. Lamun istri mah kacaroge, lamun salaki mah tetep ka indungna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu aya tilu golongan la yaqbalu anu moal nampi sa Allah lahum ka eta tilu golongan naonana salatan salatna ayala yusibuhum tegasna mah moal diganjar salatna alaiha ka eta tilu golongan wala turfa'u sareng moal diangkat lahum ka eta golongan ila samai ka langit naonana hasanatun kasayanana. Ya tilu golongan anu moal ditarima ku Allah amal kasayanana. Al abdu kahiji abid hamba sahaya wa kadzal amatunya kitu deui amat hamba saya istri. Al abiku anu kabur al haribu tegasna anu kabur
bilaudin bari teu aya alasan daya uzur min sayyidihi ti dununganana eta abid sareng amat hatta yarji adugi ka balik deui ieu abid. Wa fi riwayatin jeung tina hiji riwayat mah hatta yarji ila mawalihi dugi balik deui abid atau amat ka kawalina ka majikanana. Wal mar'atu sareng kaduana nu moal ditarima amalna teh nyaeta istri as-sakhitu anu ngabenduan kaya alaiha kaya istri saha jaujuha carogena dinahwi nusujin saperti atau saumpamana ieu awewe nu nusuj jadi bendu hatayat lo dugi ka ridho an hati eta istri saha jaujuha carogena. Wasukrono katiluna jalmi anu mabok ayal muta'adiyu tegasna jalmi anu ngahaja-haja bisukrihi kana mabokna hatta yashua dugi kasadar min sukrihi tina mabokna. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi an Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qalat dimana nyarios al mar'atu awewe li jaujiha kasalakina ma ra'aitu teu ninggal kaula min kati anjeun khairon faqat aya hiji kasayan di diri anjeun. Faqad hubita maka gugur lebur hancur naon amaluha amalna ieu awewe nu nyarios kitu. Aidza ankarat tegasna mah ingkar teu mengakui mata qaddamalahu perkara anu kapungkur minal ihsani tina kasayan carogena diingkari kasayana teh. Batu jawi maka dibalas bibtali amalihi kalawan hancurna amalna ya istri. Ai bihirmaniha tegasna mah dihalang ka eta istri naon as-sawabu meunangna ganjaran illa antauda dugi ka eta balik deui wa ta'rifu sarengangkeun ieu istri bi ahsanihi kana sae kasayan carogena. Naam maka lamun bener in kanat kajadian kitu ala haqiqatiha kana sapertos anu diucapkeun ku istri fala lauma maka teu aya panyacat daya kasayan alaihi ka eta mar'ah wa misul marati sareng ari saumpamana istri al amatu maka ari amat eta aqailatun anu nyarios li sayyidiha kadununganna zalika sapertos kitu ngagogoreng dununganana. Kazari keterangan teh qalahu parantos nyarioskeun kana ieu keterangan al aziziyu Imam Azizi. Rawahu Ibnu Adi wa Ibnu Asakir an Aisyah. Diriwayatkeun ku Ibnu Adi Ibnu Asakir ti Siti Aisyah. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Talha bin Ubaidillah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma sami tungping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu cumarios Kangjeng Nabi ayu mamraatin sahawe awewena qalat anu nyarios ieu awewe li jaujiha ka nu janten carogena ma raaitu minka khairan faqat teu ningali kaula ka anjeun tina kasayan illa angin aya saha bakal mutuskeun bakal megatkeun saha Allah Ta'ala min rahmati tina rahmatna yaumal qiyamati tina poe kiamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayu mamraatin awewe manawae sa'alat anu nyuhunkeun jauh jaha ka carogena atolaqo kanu tolak enta ditalak min ghairi ma ba'sin bari henteu banget pisan butuhna biziyadatin ma kalawan nambahanna huruf ma litakidi pikeun nguatan pikeun naukidan ai min ghairi syaddati hajatin tegasna mah bari jeung henteu banget pisan butuhna nolak ila zalika kana tolak. Wa qala Ibnu Ruslan berpendapat Ibnu Ruslan tina eta keterangan bi anna takhafa gambaranana kumargisieun khawatir eta istri alla tuqima teu bisa menunaikan ya istri hududallah kana batasan hukum Allah fi matina pirang-pirang hukum yajibu alaihi anu wajib alaihi ka eta istri min husni sahabati
tina sayana ngarejengan suamina wa jamilul usrati sareng sayana cecampuran dikarohati halahu kumargi bencina ieu istri ka carogena bi aya doroha kalawan matak ngabahayakeun ka istri. Tah lamun alasanna kitu teu naon. Wa haramun maka awewe eta diharamkeun anu menta tolak tanpa alasan aya mamnuun tegasna mah kacegah alaiha ka eta istri raihatul jannah sesengitana sawarga. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Saubanin ati ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu parantos cumarios kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sami tunguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cumarios idza qalat dimana nyarios saha almar'atu awewe li jaujiha ka carogena talaqani talakaula jaat maka bakal datang eta awewe yaumal qiyamati dina poe kiamah wa wajuhu sedengkeun wajahna eta awewe teh lalah ma fihi teu aya dagingan walisanu sareng ari lisanna eta awewe teh kharijun anu karuar min qafaha tina pundukna wa tuhwa sareng bakal dialungkeun ieu awewe anu menta talak ila qa'ri jahannama ka jero neraka jahanam wa in kanat maka lamun kabuktian tasumu puas wa in kana sareng sanajan kabuktian ieu imro'ate tasumu naharo puasa tina siangna istri diharamkeun masuk surga. Jangankan boro-boro asup surga ngambeus sesengitan surga gede diharamkeun moal tiasa moal kenging saha eta kalakuan teh nyata istri sok kegampangan minta talak ka sarogena anging kecuali alasan darurat yakni sapertos karena kebutuhan misalna teu tiasa mayunan atau nunaikeun hakna sebagai istri kanu janten carogena maka mun teu aya alasan-alasan syara maka teu kenging istri nyungkeun talak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha sa'asna Gusti Allah la yanzuru malingga Allah ila imra'atin ka hiji awewe la tashkuru anu teu syukur jauh-jauh kanu janten carogena. Wa qala aidan sareng cumarios Kangjeng Nabi oge la yanzurullaha lahu moal ninggal sa Allah tabaraka anu maha berkah Allah ta'ala tur maha luhur ila muratin ka hiji awewe la tashkuru anu teu bisa syukuran ieu awewe jauh-jauh kanu janten carogena wahia sareng ieu istri teh eta la tastagni anu teu ngarasa cukup teu narimakeun ieu istri anhu ti pamaparin nu janten carogena. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sareng tos ngadawuh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumarios law anna lil mar'ati lamun maya istri minal mali kagungan harta banda misla mulki Sulaiman bin Dauda sapertos harta nu dipimili ku Sulaiman bin Daud alaihissalam wa akalahu sareng nuang kana eta harta teh saha jauh-juha carogena suma terus cumarios eta istri teh lahu ka carogena ayeuna mali mana harta kaula mungkit pemberian eta istri teh kan menjadi salakina illa angin bato bakal ngahapus sa Allah amalha kan amalna arba'ina sanatan selama 40 tahun. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annal mar'ata lamun mah saestuna awewe malakat di dunia ngamilik dunia loba hartana bihaza khiriha sareng ngabogaan sagal eusina dunia
wan fakot sarangan nafkahkeun ieu istri jami'a kana sadayana duniana ala jaujiha ka suamina sumamana terus diungkit-ungkit eta pamasian teh alaihi ka carogena ba'dahina dina hiji waktu illa angin bato bakal ngalebur sa Allah amalaha kana amalna wa hasyaroha sareng bakal dikumpulkeun eta istri ku Allah ma'a qarun sarta qarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'atu mimitina perkara tus'alun bakal ditaros sa almaratu awewe yaumal kiamati dina poe kiamah an salatiha nu bakal ditanya teh hiji perkara salatna wan ba'liha sareng perkara carogena. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma mimitina perkara yuhasabu nu bakal dihisab saha rajul lalaki ala salatihi ka hijina bakal dihisab tu salatna summa an-nisa'i terasna bakal dihisab teh awewe pamajikanana wa ma malakat biyaminihi sareng katiluna nu bakal dihisab teh amatna budak hamba sayana in ahsana lamun migawe kasayan eta pamaget asyarataha kana rerejeunganna bergaulna mahum sarta istri jeung hamba sayana wa ahsana jeung nyieun kasayan ilahim ka aranjeunna ahsana bakal midamel kasayan sa Allah Gusti Allah ilahi ka eta lalaki ka eta pamaget wa awaluma sareng mimitina perkara pertamana amal tuhasabu nu bakal dihisab almar'atu ka awewe sah almar'atu awewe ala salatiha perkawi salatna sumaan hak di jaujiha terus nu bakal dihisab teh hak-hak nu janti salakina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mujawijatin ka ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad ka istri-istri anu gaduh caroge fa aina anti di mana anjeun minhu tina urusan carogena qolat maka cumarios eta istri ma aluhu ya Rasulullah abdi teh teu gagabah henteu lalawar abdi ka caroge fi hidmatihi dina ngaladina abdi kana janten caroge ila ma angin perkara angin urusan ajaztu anu kuring teu bisa teu mampu anhu ngaladina ka caroge. Qala maka ngadauh Kangjeng Nabi fa kaifa anti maka kumaha ari aranjeun lahu ka carogena fa innahu maka sanyana caroge kanggo istri teh eta jannatuki bisa jadi surga keur awewe wa naruki sareng bisa jadi neraka pikeun awewe. Wajah parantos sumping keterangan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kangjeng Nabi qala ngadauh Kangjeng Nabi arbatun ari opat golongan minanisa iti awewe ti istri fil jannati anu bakal tetep ya istri asup ka surga wa arbatun sareng opat golongan finnari anu bakal tetep ya istri di neraka. Wa dzakara sareng nyebat saha Rasulullah alaihi wasallam minal arba'ah tina opat golongan allawati fil jannati anu bakal tetep di surga. Aya opat golongan istri anu bakal tetep di surga jeung opat golongan sabalikna anu bakal tetep di neraka. Mana wae istri anu bakal asup surga? Hiji imra'atan afifatan kahijina istri anu ngaraksa ai kafatin tegasna mah ngaraksa sapenuhna anil harami tina perkara-perkara nu diharamkeun ku agama ta'iatan sareng taat ti istri lillahi ka Gusti Allah wali jaujiha sareng taat ka nu janten carogena. Walu dan sareng kaduana istri nu bakal tetep di surga teh nyata istri anu gaduh seueur murang kalih ai kasirul waladi tegas nama seueur murang kalih sabiratan katiluna istri anu sabar qaniatan kaopatna istri anu tumarima anu qanaah tina pamaparin Gusti Allah sareng carogena ai radiyatan tegas nama ridho ya istri bil yasiri kana pamasian nu sakedik ma ajaujiha
tina pamaparin nu janten carogena. Wallahu alam bimuradih, mudah-mudahan manfaat.